Assalamualaikum barudak kembali lagi bersama Mang Idrus. Sebenarnya Mang Idrus teh rek meuli sesuatu dengan nganter mertuanya ka pasar Ciawi. Tah ieu teh barudak keur lempang menuju sesuatu benda yang elektronik. Naon cenah Mang Idrus benda elektronikna? Lah tuturkeun we engke ge bakal apalnya tinggal itu. Tapi masya Allah banget barudak cuaca hari ini emang begitu panasna ket puasa teh kot hayang nginum aing teu kuat. Tuh bisa kalian deuleu barudak tah mertua abi keur meuli naonnya kulkas cenah mertua abi teh hoyong kulkas 2 pintu cenah. Ieu teh batur mah meuli baju dulag tah urang mah cenah rek meuli kulkas we kulkas dulag we cenah nya keur lebaran heuh. Tapi bisa kalian deuleu barudaknya bulan puasa teh loba duit malahan mah keberkahan tina bulan puasa teh berlipat-lipat ganda heuh. Heuh, loba anu meuli baju, loba anu meuli kulkasnya, loba anu meuli itu, loba anu meuli ieu, tah eta teh barudak patut ku urang disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rezeki yang berlimpah-limpah di bulan suci ini ya. Tah barudak geus heula sakitu heulanya videona karena rek naon rek Mang Idus rek mau heula kulkas ka imah ieu teh geus teu kuatnya. Sakitu heula videona. Wassalamualaikum.